medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia sabadana si Konceleng ditundung ku Prawira sareng Ambuna Wangsi harita ngaraos kaduhung anu taya hinggana tos nundung si Konceleng kalayan teu asak jejehan teu asak tinimbangan ngan ukur percanten kana katerangan sapihak ngeunaan kesang tukang si Konceleng dina waktu katukang atau lalakon si Konceleng dina waktu katukang anu keuna ku pitenahna Nilam Sari kumaha lalampahan si Konceleng salajengna urang guar serial si Konceleng dina jejer carios si Konceleng Manjing Karengkeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia urang tinggalkeun heula kaayaan di lembur Mekarjati caturkeun Laraswati anu lumampah lantaran dibarengan ku hate anu raheut sababoga sangkaan salakina nyata si Konceleng lalaki anu dipika cinta sapinuhna ku dirina tetela mangrupa lalaki anu boga tapak lacak kurang hade dina lambaran kahirupanana samalah geus nyangsara dua hate wanita nyata Nilam Sari jeung Arumsari. Waktu Laraswati lumampah sakaparan-paran bet ditepungkeun jeung paraji. Ngaranna nyata mah Asih. Kabeneran deui cicingna teh ngan sorangan di imahna. Waktu nanya ka Laraswati keur lumampah sakaparan-paran terus ngajakan Laraswati ka imahna. Jadi geus aya sababaraha poe harita Laraswati milu cicing di imahna Ma Asih. Saperti dina waktu harita Ma Asih si Ma Paraji teh guntreng ngobrol jeung Laraswati. Kadenge Ma Asih anu harita nyarita. Kangaranan dodoja jeung gogoda rumah tangga teh rupa-rupa nyai. Ngan lebah dia orang sing kuatir ibarat orang nyorang jalan. Ya apan teh salawasna mulus jeung alus jalan anu disorang teh. Jadi lamun manggih nanjak ulah aral. Sabab ngalakonan ieu kahirupan kudu dibarengan ku sabar jeung tawakal. Kitu ari cek mah. Laraswati memang betah milu cicing jeung si Ma Paraji atau Ma Asih teh duka teuing kunaon.
Ngan bisa karasa ku Laraswati maasih kawilang awewe kolot anu purah tukang tutulung kasasama. Nulungan dina harati anu saknyana teu make jeung pangarahan oge buruhan. Eta teh atau eta hal teh bisa karasa ku Laraswati salila aya di dinya. Masih tetela memang mikanya ka dirina. Naon anu nembe disaurkeun ku emak ka hartos. Abdi ninggalkeun salaki oge sanes ngandung hartos ingkar tina laku istri anu kabengku ku hukum tikah. Nyaeta pamajikan. Nanging naon anu dilakukeun ku abdi etang-etang panggeing pikeun anu jadi salaki yen awewe oge ngabogaan ajen dina rumah tangga. Nah, Maasih ungut-ungutan bari nyarita deui. Kumaha kaharati nyai. Malah emak teu bisa nyalahkeun ka nyai. Dari ka nyeri hate mah teu karasa ku batur. Ngan mudah-mudahan atuh salaki nyai oge jadi sadar. Jeung ngarti kana naon anu dilakukeun ku nyai. Sabab memang teu kurang-kurang pan awewe anu dinyerikeun ku salakina. Alatan kagoda deui ku awewe sejen. Nepikeun ka nyandung sagala rupa geuningan. Nanging apanan diwenangkeun sanaos bade 3-4 oge mah. Dumatak lebadinya sok salah hartina teh. Padahal apan jelas memang meunang rek saha anu ngahalangan. Hongan kudu adil. Nah bisa adil gitu upama cinta dibagi 2. Cinta dibagi 3. Secara lahir bisa adil ku cara kilir. Tapi secara batin nah bisa tenang jeung tentrem batin awewena. Jadi ento ge ari rasa mah apan tunggal. Boh di awewe, boh di lalaki oge. Padahal lamun ingat kana sulu karuhun maapan jelas. Hiji indung, hiji bapa, hiji waktu anu ngajadi. Jodoh ulah rek pegat lamun lain kupati. Naon anu disaurkeun ku emak memang laras. Nu mawi punten be upami abdi tos ngarepotkeun ka emak. Giring ngadedetkeun maneh di dieu sapanjang hate abdi teu acan lipur mah. Hampura mah teh ieu teh. Lamun jelema maker kata rajang sales mah nyai. Maklum geus kolot sagala karasa. Teu kaop ka kebulan saeutik. Irung teh tuluy mangpet bermasalah. Ampura geus kolot sagala karasa. Naon biat teh? Kumaha biat teh kumaha. Nya. Punten abdi tos ngarepotkeun we ka emak. Ngiring nyururug di dieu. Isinya. Sampai teh teuing nyai. Sok omo emak hirup ngan sorangan. Katamah deui emak mah mindeng ninggalkeun imah. Nya ada pagawean jadi indung beurang atuh. Ari henteu kitu da geus berat ku amanat ti anu jadi indung. Ya nulung ka sasama hirup teh mangrupa pancen jeung kawajiban. Sabab ibadah anu maha kawasa kudu jeung prakna. Nyata welas asih tulung tinulungan ka sasama. Malah mah boga naon bunga we anu aya. Upama ku aya na hidup di dieu rada kaubaran ka nyeri jeung kapeurih hate teh. Jangan nuhun
maafkeun pisan kana kasayanti salira emak. Mung abdi moal tiasa ngawales kasayan emak panginten. Anging mantena anu maha kawasa anu tiasa ngabalesna emak. Ih, hari si Nyai. Atuh lain ge nulungan ari bari hayang buru mah. Lain nalang lamun miharep pamulang. Ari karema mah estuning. Sining alam oge geus mere contoh ka urang. Pek perhatikeun ku Nyai. Ya, kumaha gitu mak? Anya. Cai sok pek perhatikan ku Nyai gara. Mereka segeran kana tutubuhan, kana pasawahan jeung makhluk hirup anu sejenna. Wah anu teu butuh ku Cai. Tapi naon pamrih Cai ka urang? Nah minta buruhan gitu, minta pamulang gitu. Apa ente Nyai? Ya kitu deui panon poe. Sanajan mere caang unggal poe. Henteu hayang dibere da puguh pancen jeung kawajibanana mere maweh ka sakumna insan. Kasedengkeun urang ngakukeun manusia makhluk anu cenah boga budi jeung rumasa. Makhluk anu leuwih mulia batan anu liana. Tapi mana kamuliaan urang salaku manusia? Pamamasi kene boga tindakan sirik pidik jailakan yaya. Iren pinastren jeung sajabana. Patera atuh ku eusina alam anu geus mere contoh ka urang. Bener teu Nyai omongan emak teh. Ih leres emak. Malahan teu kirang-kirang jalmi mah anu ukur wujudna hungkul manusia. Nanging dina tindak lakuna teu beda ti hewan, teu ngaji rasa kasasama mak. Eta teh lantaran acan ngarti kana aji wiji acining diri. Padahal lamun geus nyaho ka diri mah tangtu bakal ngarti ka diri batur. Yen sanajan dipisahkeun ku bangsa jeung kayakinan, dipisahkeun ku warna kulit jeung turunan, tetep sakumna anu gelar di alam pawanangan teh kapurba ku pangawasa jeung pangresana anu maha kawasa. Hartina sakabehna teh nya eta anu kagunganana. Mung eling kadinya. Nah, make jeung kudu pasea. Sabab ari bener mah lain kudu diparebutkeun Nyai, tapi kudu dipigawe. Sabab lamun marebutkeun bener masuk jadi salah. Nyata pasea teh ya. Nu matak anu kudu diaji teh jampe hirup Nyai. Jampe hirup kumaha kitu mah? Nya. Karatina teh cai deh ya yang minum heula ieu teh. Panyanakeun atuh mah ku abdi anta kodo. Jadi artina teh naon nyaho ka diri teh ya. Hirup ti anu mah hirup. Kudu kumaha lumaku dina kahirupan lamun ngaran urang hayang tetep hirup. Kudu eling kanu mere hirup. Sabab lamun bau keur hirupna komo lamun geus paeh meureunna. Kitu. Lain ngan ukur bau bangkena hungkul tapi oge bau ngaranna. Mangkaning manusia mah aya hargaan teh lamun keur hirup. Lamun geus maot mah leuwih hargaan bangke hayam. Sok. Tapi lamun keur hirup nang nguji anu hal hirup. Ngahirupkeun kahirupanana sangkan ngaranna tetep hirup. Sanajan nepikeun ka akhir zaman bakal tetep jadi catatan.
Ari geus ka uji jampe hirup mah teu kudu sieun ku pae. Sabab sanajan pae ari hirupna mah moal maut. Nu ruksak jeung maot teh hirupna jasmani. Ngan jasmani mawa ngaran. Lamun teu bener dina kahirupanana anak turunan anu katempuhan. Mata jadi mamatahan kieu ya teh. Ampura Nyai. Abdi mah teu ngaraos di papatahan mah. Malih bingah be anu aya margi ari luang mati papada urang. Komo mah sasatna langkung sepuh sareng seueur pangalaman. Wajar upami abdi nulungan atanapi mulungan pangaweruh ti salira emak. Nya da mah oge lain boga maksud umaku geus pinter Nyai. Ngan katerangan pikeun nyorang kasalametan. Nya apan urang teh di pawanangan teh hayang salamet meureunnan. Da ari hayang cilaka mah gampang. Kari beng agabruskeun maneh ka jurang. Moal aya nu ngahalangan. Oh ngan meureunnan maihan maneh teh bunuh diri. Eta teh pan ulah. Hartina teh teu boga budi pamilih jeung rasa rumasa kitu teh. Matak urang mah hirup teh kudu pinuh ku panuhun Nyai. Sabab dina ieu waruga urang geus komplit sagala rupana. Keur ningali kaendahan ieu dunya urang dibere panon sareng awasna. Pintar geuningan eta si Nyai teh. Keur ayeuna keur ngadengikeun kaendahan dieu donya urang dibere ceuli sareng dengena. Nya pintar euy. Ari keur ngarasakeun kaendahan ieu donya urang dibere rasa sareng perasaanana. Keur ngambekan kaendahan ieu donya urang dibere pangambung jeung angseuna. Keur lumampah dieu donya urang dibere suku sareng obahna. Keur nyokot kahadian dia dunya urang dibere leungeun sareng usikna. Keur milih hade jeung goreng urang dibere budi sareng pamilihna. Halus nyaan pintar geuningannya teh. Tah eta teh kamurahanana anu maha suci teh. Rahman Rahimna anu maha kawasa Gusti Allah Ta'ala. Nah urang ngarasa kurang. Teu ngarasa kurang ngan kadang-kadang urang sok ngarasa teu waleh kakurangan. Nu mata kaya paribasana sodagar teu wareg ku dunya, pandita teu wareg ku ilmu. Nah lantaran naon? Lantaran kaancikan ku rasa sarakah jeung hawak teh. Pama orang ngarasa hirup teh lantaran Rahman Rahim ulas asih anu maha suci. Kudu kumaha atuh dina ieu kahirupan Kedah ulas asih ka sasama hirup. Ulas asih ka sasama hirup ngantos urang iman sareng tumarima ku budi rumasa kana sifat ulas asihna nu maha kawasa. Kitu hartosna. Saratos sakeur Nyai. Nyaan pintar geuning Nyai teh. Da mah sok resep aing ngobrol jeung anu bisa narima kana obrolan mak mah. Alah ampun. Yalah sakedeung nya marek nyokot olah cai. Bang nyanakeun atuh ku abdi mah. Teu kudu ke mah ngojengkang sakedeung nya. Kala sakedeung.
kadang. Ipo ya darada teu sehat nyai. Nya sawias di landongan atuh emak. Kon kege sok jag-jag sorangan nyai. Tapi ka mana tadi teh? Iya teh. Teh masih kene penasaran ya teh ngeunaan salaki nyai teh. Sate ageningan. Kang Konceleng mak. Nya. Jang Konceleng sakanyaho mak tanya nya. Eta jalma anu ngaran Jang Konceleng teh geus seungit ngaranna. Tapi nanya hebat ngejat ninggalkeun salaki nyai. Sapeda menang katerangan ti anu ngaran Nilamsari. Ari cek mah. Nah eta teh lain katerangan ti sapihak. Kitu teh. Laraswati katingali ngahulang sakedeung. Neuteup ka Maasih Telila terus ngawalon. Kawitna mah abdi oge aya emutan kitu mak. Nanging saha jalmina anu bakal buka rahasia ngeunaan kagorengan laku pribadina sorangan. Aya paripaos moal aya bangsat anu ngaku mak. Yes. Aya nyai. Malah loba bangsat anu ngaku. Ngaku nate sanggeus na ngarasa era ku diri. Sabab anu nyaksi dina diri mah teu bisa dibawa bohong. Salah lamun nyai nyebutkeun tara aya bangsat anu ngaku. Mah geus sababaraha kali ngabandungan jalma jahat anu ngaku kana kajahatanana. Kitu nate sanggeusna dirina eling. Ari salaki nyai na teu eling kitu. Mak kamana bae ari sasauran teh. Ya jalmi eling atuh mak. Malihan jalmi seueur anu ngajenan ka anjeunna teh lantaran boh dina tindakanana sareng caritaanana. Memang ngahudangkeun rasa simpati pikeun jalma loba. Kitu mak. Tah komo lamun kitu mah. Jadi jelas salaki nyai teh bisa nyaangan kabatur lamun soranganana poekeun bakal titajong eta mah. Sabab geus ngabobodo batur. Ngan mah ya boga sawangan. Salaki nyai anu ngaran Jang Konceleng teu boga kalakuan saperti anu dicaritakeun ku Nilamsari. Aduh kataing kumaha ya tengan ieu mah cek geteran batin emak. Tapi nu katoing eta. Ya, upami kitu mah. Nuhun be. Abdi oge bingah panginten mak. Samalah abdi oge memang teu miharep upama dugikeun ka kedah papisahan sareng Jang Konceleng salaki abdi. Mak dugikeun ka sasauran kitu ngaraos kaabotan kitu ku ayana abdi di dieu. Upama leres kitu nya abdi ayeuna oge pade permios be mak. Maasih nyerengeh seuri bari terus nyarita deui. Tuh nya belik yo. Ulah balik ya nyai. Jangan ulah salah arti. Ari keur emak mah ulah boroning kakarak 1 tahun 2 tahun. Sanajan salila nyai di dieu keur emak mah teu ngarasa kaberatan. Malah bunga anu aya. Kan aya anu leuwih bunga deui keur emak upama ningali rumah tangga nyai aman jeung tentrem. Mah oge bisa ningali meureunnan ka lembur nyai. Anggape mate kolot nyai. Ulah salah arti ah nyai. Ya nuhun atuh pami kitu mah mak.
Kitu di antarana kaayaan Laraswati anu milu cicing jeung Maparaji anu ngaran Maasih. Wargi Dahlia urang tinggalkeun heula Laraswati. Caturkeun si bujang sancang anu nyandang rasa wiwirang lantaran tarung jadi pacundang eleh jajaten ku jalma anu ngaran si Koncleng. Kajurung ku hate anu ngarasa panasaran jeung hayang males ka nyeri, harita si bujang sancang terus nepungan anu jadi guruna. Guruna si bujang sancang kawilang jago kolot, tapi pangawakanana jeung kaayaanana masih keneh keker. Kalian cangker nandakeun memang jago kolot anu ngeusi luar jeung jero. Kadatangan si bujang sancang anu paromana alum nguyung jadi bahan perhatian anu jadi guruna anu katelah Kiramuk. Kiramuk memang nyaah jeung nganggap anak sorangan ka si bujang sancang. Sabab si bujang sancang mangrupa pawaris tunggal elmuna. Sanggeusna diuk sila pahareup-hareup antara guru jeung murid. Harita Kiramuk langsung tumanya kanu jadi muridna. Katingali naku dewek. Mane beciga anu alum nguyung kitu Sanjang. Coba caritakeun ka dewek aya naon da? Anu jadi guru bakal ngarasa tugeuneuh hatena. Upama ningali anu jadi murid boga kasusah. Anu tembong tina paromana anu teu hegar. Coba caritakeun ka dewek Sanjang. Si bujang sancang neuteup antep kanu jadi guruna. Tadila terus nyarita lalaunan dibarengan ku paroman anu nguyung gambaran tina kaayaan hate anu nyandang ka nyeri jeung wiwirang. Aduh, Ki Guru. Sakumaha anu geus diterangkeun ka Ki Guru kuring miang teh neangan anu jadi adi nyata si bujang garang. Oh, terus geus panggih jeung adi maneh. Hah? Hajal ukur ari geus panggih mah. Tapi dah habat kalah kasiga anu sanih katingali ku dewek geuningan ah. Kunaon? Kieu Ki Guru. Ngeunaan adi teh memang aya laratanana. Aya eta ge. Sabab ari jeung jelema nama pamohalan bisa tepung deui. Jaga. Nah, make jeung pamohalan bisa tepung sagarupa ah. Geus kawin atawa ini ka tempat anu jauh. Coba jelaskeun ka dewek Sancang. Teu kudu ngarasa era jeung asa-asa dulu. Adi kuring si bujang garang anu ukur tinggal ngaran Ki Guru. Moal bisa panggih deui sabab geus eueuh di kieuna. Nu jadi adi ajal binasa ku jalma anu ngaran si Koncleng. Kawilang jago ngora anu ayeuna keur makalangan di alam kajawaraan. Malah si gana bae hayang dianggap jadi jalma anu pangjago. Nah, Kiramuk katingali kerung. Kaget ngadenge caritaan ti anu jadi muridnya seperti kitu. Jadi maneh adik maneh maksudnya geus ajal kuleungna si Koncleng. Nah, henteu salah eta katerangan teh ah. Sabab aya nurutkeun beja mah jalma anu ngaran si Koncleng teh lain kawilang jalma jahat euy. Ti saha maneh meunang beja teh Sanjang? Ti jago kolot anu ngaran Ki Buyut Karang, Ki Guru. Malah dua leungeunna oge dipotongkeun ku si Koncleng.
Napikeun ka ayeuna dua leungeuna oge ngaplek teu bisa digerakkeun. Saeutik-eutik acan. Dumasar kana eta katerangan ti Ki Buyut Karang, kuring terus indit pikeun neangan jalma anu ngaran si Konceleng. Kitu Ki. Geus bisa panggih jeung eta makhluk anu ngaran si Konceleng teh, ha? Panggih Ki Guru. Geus panggih. Malah kuring jeung si Konceleng ijen jajaten. Tapi naon dah? Padahal lu eleh. Banyak bisa eleh ku si Konceleng sasajang. Ilmu anu geus kacangking kumade geus leuwih ti cukup euy. Coba omongkeun deui anu leuwih jelas ya teh sajang. Si Bujang Sancang terus ngaguar ngeunaan pangalaman anu karanapan ku dirina. Anu tetela teu mampu ngelehkeun si Konceleng, malah dirina anu nyandang wiwirang jadi pacundang. Si Bujang Sancang teu lila terus mungkas guaran caritaanana. Jadi jelas Ki Guru, nyata tetela anu ngaran si Konceleng lain bantrak-bantrakeun pangartina. Terus terang kuring teu mampu ngelehkeun jalma anu ngaran si Konceleng. Kanu mantak ayeuna gancang ngabejaan ka dieu ka Ki Guru. Katingali paroman banget Kiramuk jadi robah. Semua anu berem, netep seukeut ka hareup ka lebah tempat anu kosong. Bari bibirna ngagerneng ngomong sorangan. Dewek paling teu suka lamun geus ngadenge anu jadi murid atar jadi pacundang ya Sancan. Bangkluk anu ngaran si Konceleng lamun kitu mah kudu diwara ku dewek. Wade teu kudu leungit hate Sancan. Teu kudu leutik hate. Eleh muridna aya dewek anu jadi guruna. Pokona dewek terido upama maneh murid dewek nepikeun ka aya anu ngelehkeun. Anu ngelehkeun ada bakal diala ku dewek. Pokona mah ceuk dewek kitu nya kudu kitu. Ceuk dewek kieu kudu kieu. Karti. Kitu memang tabeatna Kiramuk. Geus teu mikirkeun deui saha anu salah jeung bener. Nu penting setiap aya jago anu ngelehkeun muridna nganu harti guruna anu kudu maju. Si Bujang Sancang rada kaubaran hatena sabab geus aya kasanggupan ti anu jadi guruna bakal nindak si Konceleng. Ya pokona mah lamun teu ngayakeun balitungan jeung anu ngaran si Konceleng rek dikamanakeun pamor jeung ajen diri urang Ki Guru. Sedengkeun Ki Guru mangrupa jago kolot anu dipikaseberku jago anu sejenna. Tapi si Konceleng geus kumawani ngalah jiwa adik kuring Ki. Duh, ieu ngadu arti penghinaan jeung parangtang pikeun dewek geus Sancang. Di dalam badan kehidupan dewek salila bakalangan di alam kejawaraan acan pernah aya nu kumawani lukak lanyap ngahina ka murid dewek anu harti ngahina ka dewek. Mane teu kudu leutik hate Sancang. Dewek anu bakal maju pikeun nindak si Konceleng. Nu matak ayeuna mah masarahkeun we ku Ki Guru. Anu jelas upama jalan atau jalma seperti si Konceleng teu ditindak, tangtu bakal asa aing di ieu alam kajawaraan asa aing pangjago na Ki. Bagus. Tos potong lah badai pikiran ayeuna mah Sancang. Ayo. Jeung dewek indit euy, urang panggihan si Konceleng. Lalacuan ku maneh. Kumaha ketakna dewek bangsa nindak mangkluk anu ngaran si Konceleng. Artina dewek jadi guru maneh upama teu bisa ngelehkeun anu geus ngelehkeun maneh euy. Kajari hate maneh sarua jeung kajari hate dewek. Gas ulah loba bulu sampai lece ayeuna mah. Hayu urang irit baturan dewek, urang teangan anu ngaran si Konceleng. Jadah teh urang ajar wani ngahina ka dewek tamangkluk teh euy. Dipodaran dipindahkeun sia boga babatok teh kana bujur si Konceleng. Ayo baturan dewek sia. Kiramuk geus teu make deui tinimbangan segana teh. Harita keneh ninggalkeun padumukanana kalawan dibaturan ku anu jadi muridna. Nyata si Bujang Sancang harita duanana kebat lumampah pikeun neangan anu ngaran si Konceleng mangsa ngayakeun balitungan. Heuleuh waktosna wargi parantos teh kapan. Dan insyaallah enjing urang guar deui kumaha salajengna serial si Konceleng.
Ayeuna masa kepertos biasa di tunda deui wae jalanan waktu sapertos teu kapan. Atuh jam kuring Bunda dan Mary kedah undur pamit aturun kana sadaya hartosan punten samuna kelepatan. Wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Pantang Dahlia enak-enak ranggamnya Dahlia perung goyang.